matak awe mah kudu bisa ngajaga kehormatan. Kaceretan cai Kang Maman, cai kaheman, cai kaheman, cai kaheman, cai kaheman. Kabaseuhan rencang kahampangan, mengkeut pageuh melitina palangkakan. Amun katojos bareuna salapan bulan. Ai sia nanaonan lagu kitu patuh sia teh. Tempoho bantuan, like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu baju. Boro-boro bagi dua jeung nayaga dewek ge can kabere. Atunaha eueuh ka era. Alah. Dawala walieu monyong. Eta si pegek ngageroan kuring make suku eueuh kasopanan make kaki we sia teh. Ganti baju heula dewek. Oh, salin heula kan. Sakilat disalin sia teh mah tuh. Ulah gancang aing. Tereh. Kumaha we nganjuk ka warung cepet. Lamun mayar aing lila. Kita ganti kaos na teh babari sia teh. Jeung dewek mah teh hese, bageur. Tukang kendang ngahuapkeun etung, deungkeung. Jak. Heulah, bagjanya euy. Wah, bagja ayeuna. Dewek inget baheula di sunatan. Heeh. Lain baheula dewek euceuk beja cenah nya. Lamun hayang gancang cageun nu di sunatan cenah kudu ditololkeun pacokeun kana hayam. Aing di sunatan tololkeun bobogan aing kaluar pacok ku hayam alhamdulillah lain cager. Ala kabehanana aing. Lain dipacokkeun bari nage. Heeh. Jeung dewek mah pernah pengalaman baheula ieu mah keur di kampung mah kapan jarang mantri sunat. Dewek teh diajarnya jadi mantri sunat. Baheula mah geuning make bengkong nya euy. Ayeuna mah geus make laser. Make sistem knop teh geuning nya. Anu bisa diukir eta mah. Cek beja ayeuna bisa diukir segala can sunatan teh. Baheula dewek sajarah jadi mantri sunat. Kungsi baheula. Ceritana teh meureun beja pabeja-beja di lembur dewek teh aya mantri sunat anu tereh jeung jagoan. Nyata dewek menang panggilan aing ti ibu kota ka Jakarta. Kudu nyaeta sunatan massal. Kurang leuwih budak nu rek disunatan teh 300 budak. Dewek wah batur mah mantri ayeuna mah lila 300 budak teh. Dewek mah 300 nu disunatan ukur 5 menit beres kabeh sunatan. Teu mungkin. Teu percaya ilahi. Nah, sejarah dewek. Ieu carana aing. Bawa budak nu rek disunatan 300 siki teh ka lapangan. Kalapak. Tutul titah nalangkara kabeh bukakeun calanana kabeh. 300 budak teh. Titah narolol bobogaanana. Ngajejer kabeh. Coo hiji-hiji ku dewek. Bobogaanna coo. Kapan lamun dicoo teh sok nararangtung. Jara ceng kitu bobogaanna teh nya. Ieu mah disunatan. Dah geus ngararacung bobogaanna kabeh di lapang bola 300 budak. Dewek mah gancang-gancang nyokot mesin babad rumput. Siang 5 menit beres 300 budak disunatan aing. Ngan budak beres disunatan aing ditembak polisi. Dan dilakakeun atuh buntung kabeh budak nu siki. Baheula tah dewek. Lain digaji aing kalah kamunang hukumanna kuduna 300 juta. Kudu malikeun aing bobogaanana 300 siki lieur aing. Elah, tadi kasih dawala kitu. Di belah mana cenah si pekek dia? Paeda mata antuni am wadini hingga lohil isam. Mata
kene sia teh puasa ge acan ari waktuna takbiran ngadon gapleh sia teh Oh, si eta mah kitu dah. Sakitu sok reuwas teh. urang mah resep teh lamun 2-3 poek lebaran di gerowan kudunungan eta urang resep Eta ngarep-ngarep teh ah urang ge ngarep-ngarep we nama. urang arek kaul sok rek laguna nu kieu sok mapai jalan satapak nya sing bener ngajugjug ka indung budak naon Aisyah anu cerik carindak dak kunaon pedah teka beli wedak belikeun atuh belikeun kumitoha urang di benduan nah kunaon pedah budak menta jajan bere atuh sia teh ka warung nganyuk eueuh nu merean kunaon pedah urang loba tunggakan ulah nganyuk wae bayar atuh nya kapaksa kuring lunta ka mana geus era kumitoha rek ngandelkeun pangabisa main gitar dagang sora penghasilan teu sapira cukup meuli sate domba tapi mun aya milikna pamajikan hayang 5 siapa karakter pangamen hayang nyandung atuh da teu kasawang ditadina teu kapikir dianggan miara anak mitoha rudet alabatan ngurus pespa mun resiko teu nyukupan biwirna siga asepan somonyong merendah teu dibere resiko sia atuh aya keneh kabogoh urang cerik balirihan laku naon barang antik kabongkaran naon sia teh mun geus kitu dijual jiga loakan tumatak awe mah kudu bisa ngajaga kahormatan kaceretan cai Kang Maman cai kaheman kabaseuhan rencang kahampangan mengkeut pageuh melitina palangkakan amun katojos bareuna 8 bulan Aisyah naonan lagu kitu patut sia teh lagu teh bahaya pornografi sia mah ngandung misi atuh ngandung misi garek ai mimit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap sabrek